Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng sim kuring ujang combro. Dinu danget ye sim kuring bade maparkeun deui caritaan dongeng kalawan bahasa Sunda. Pikeun anu janten judul dinu dongengan ieu nyaeta dongeng bahasa Sunda carita ngeunaan sawen. Mangga atuh nya ka pamirsa wilujeng ngadangukeun. Dongeng bahasa Sunda carita ngeunaan sawen. Henteu anu apal saha ari sawen ieu teh. Manehna cicing jeung ninina disong butut di tengah kebon. Unggal poe sawen indit ka sawah. Sorangan lempangna mandiri. Beda ti batur. Da puguh pengkor jeung kengkong. Dina tonggongna ngadaplok tas gandong kuleuheu eusi bekelna. Timel jeung cai enteh. Sawen unggal poe tunggu pare anu geus sumedeng koneng. Manehna diuk dina saung ranggon ngabetot tali-tali satarikna lamun ningali manuk sabubuhan euteup dina dapuran pare. Tali teh ranteng ka unggal juru sawah. Digantungan kaleng dina pancuh-pancuh awi atuh di sada unggal di betot teh kontrang manuk teh haliber sadieun. Nya henteu anu apal saha ari sawen. Entong boro urang jauh batur sakampungna oge saukur apal budak ideot tukang tunggu sawah. Tapi kahirupan mah ngabogaan aturanana mas sorangan. Duka kumaha mimitina. Sawen ujuk-ujuk kakoncarah ka mana-mana. Entong boro batur sakampung. Urang kampung-kampung tatangga oge nyaraho saha ari sawen teh. Nya eta teh lantaran kahayang sawen anu mahiwal. Sawen hayang kawin ka bebegi. Nini Jumsih geus 5 iangan kalur asup saungna. Tapi unggal ngarandeg manehna bingung. Naon anu kudu dilakukeunana? Sakali kaluar saung henteu mawa nanaon. Saenggeus ngahuleung salila-lila di buruan kakara inget. Arek ngalacai di pancuran. Kadua kali kaluar imah bari mawa panci. Bingung panci teh keur naon? Katilu kali kaluar imah teu mawa nanaon. Sanggeus ngahuleung di buruan kakara inget. Ember henteu kabawa. Kaopat kali kaluar imah bari mawa ember. Saenggeus nangtung salila-lila di buruan oge henteu inget keur naon ember teh. Nya Nini Jumsih teh keur balueng pipikiranana. Manehna kalut pedah peuting sawen geus pok deui pamentanna nu aneh. Awen hoyong kawin nih, cek sawen. Nini Jumsih meuni imut, baju anu keur ditambalna disimpen dina palupuk. Kawin ka saha? Pokna bebegik. Nini Jumsih kerung. Naha? Bagel nih. Bebegik mah bagel. Eta anu nyebabkeun Nini Jumsih balueng. Geus 7 kali sawen ngedalkeun kahayangna teh. Peuting mah malah bari ceurik. Mimitina Nini Jumsih nganggap heureuy. Tapi ari terus-terusan mah. Ni kawinkeun awen ka babegik, cek sawen. Nini Jumsih henteu bisa nembalan nanaon. Saukur bisa netep incuna tuluy nangkep pageuh pisan. Tina tungtung panonna aya anu ngalembereh maseuhan kulit karijut. Nah, Nini alim ngawinkeun awen, cek sawen bari ceurik. Cimatana pak campur jeung acai tina tungtung biwirna. Eta anu nyebabkeun Nini Jumsih balueng. Isuk-isuk geus 5 kali kaluar asup imah.
bari henteu puguh anu dimaksud. Sanggeus sawen indit ka sawah, biasana Nini Jumsih tuluy ka bumina Haji Qodir. Salila ieu Nini Jumsih ngandalkeun hirup ti kaheman Haji Qodir sareng Ibu Hajah. Enah Nini Jumsih babantu di bumina. Sawen nalingakeun pare di sawah. Eta teh aya buruhna. Buruh anu cukup keur hirup duaan. Saung Nini Jumsih oge apan diadegeun ku Haji Qodir di kebonna. Poe eta mah Nini Jumsih henteu ka bumina Haji Qodir. Nini Jumsih ngahuleng di hareupeun hawu anu ruhakna geus pareum. Manehna inget ka 20 tahun ka tukang basa lembur ibur. Aya awewe keur bureyeung kapiuhan di sisi leuweung. Awewe anu ngaranna Surining teh asalna mah ti kota. Apruk-aprukan ka sisi leuweung teh neangan paraji anu sanggup ngaleungitkeun kandunganana. Tapi sanggeus diurut, kandungan Surining teh henteu wae kaluar. Surining malah kapiuhan. Sababaraha poe diurus ku urang lembur, basa brol jabang baina anu kakara 6 bulan teh. Suriningna mah henteu katulungan. Sawen teh budak Surining anu terus diaku ku incu ku Nini Jumsih. Kitu oge sanggeus urang lembur eueuh anu daekeun ngurus sawen da kanyahoan cacad. Ti leuletik geus seubeuh pangjelejeh jeung panghina batur. Disebut idiot, gelo, budak jadah, jeung sesebut pikagilaeun sejenna. Tapi sawen mah ngabalesna saukur ku suraseuri. Pikeun Nini Jumsih anger yakin sawen teh budak anu bager jeung normal. Pababarang Nini Jumsih ka sawah, manehna diuk di gigireun sawen. Bari neutep pasawahan, pare anu baleuner sumedang koneng. Abrulan manuk beuki mineng datang. Tapi ngan entep sakedeung da sawen kaburu ngabetot tali. Kontrang gitu kan. Di juru kotakan lebah wetan aya bebegik teh. Dijeuna apan ku Nini Jumsih sorangan. Sawen ngabantuan ngakutan jaramina ti tukangan saung. Sanggeus jadi tuluy di bajuan. Baju awewe. Sirahna di topian warna kayas. Babegik itu anu bager ka sawen teh, cek Nini Jumsih. Oh ni, seling ngadongeng, seling ajak ameng. Bagel ka awen mah sapaltos Nini. Henteu nanaon lamun Nini ngobrol ka babegik. Moal tiasa ni babegik ngan nyalios ka awen, ngan ameng saleng awen. Ilaha ni awen nikah ka babegik, nikah di PLT wae ni. Nini Jumsih imut. Ti Pak RT eta beja sawen hayang kawin ka babegik nyebar. Sakabeh urang kampung langsung arapaleun. Aya anu nyengserikeun, aya anu gogodeg, aya anu saukur kekecrek, jeung rea anu ngomentaran. Juragan Sutar anu nyababkeun sawen leuwih kawentar. Bandar hasil tani anu oge rentenir teh ti taun kamari geus aya rencana pikeun nyalon kuwu. Basa ngadangu beja sawen hayang kawin ka babegik. Manehna sering ngagagak. Dasar jelema idiot gerentesna. Tapi seurina tuluy eureun. Manehna ngarasa boga ide anu cemerlang. Gancang tim suksesna dikumpulkeun tuluy rapat. Beurangna manehna biantara di hareupeun warga. Sawen hayang kawin ka babegik teh entong saukur digehgeikeun, da henteu saukur lucu. Tapi ieu teh masalah moral. Kumaha bisana jelema kawin ka babegik, cek Juragan Sutar.
Urang percaya sawen jeung Nini Jumsih teh lain dukun, lain tukang santet, lain tukang sihir, tapi moral anu goreng patut unggul anu nyababkeun hayang kawin ka babegik diturut. Lemur urang mah kudu bersih tina ancurna moral siga kitu. Jadi urang entong cicingeun lamun simkuring jadi kuwu. Juragan Sutar jeung puluhan urang lembur anu ngadukungna tungtungna ngarancanakeun ngabringkeun sawen ka balai desa. Sawen kudu diadili, sawen bakal dibawa ku Juragan Sutar pikeun conto ancurna moral. Pentingna maranehna ngumpul marawa obor bring ka saung Nini Jumsih. Tapi sawen nyampak suwung, sawen geus kabur. Aya urang lembur anu karunyaeun tuluy gura-giru ngabejaan Nini Jumsih. Sawen kabur ka sisi leuweung, ngumput di nu suninya. Tong wara kaluar saacan Nini anu ngagentraan, cek Nini Jumsih. Juragan Sutar ambek basa kasampak sawen geus kabur. Ieu henteu bisa diantep ku kumaha oge. Ancurna moral kudu dibereskeun. Lembur urang kudu nyepeng imtak sol ge. Iman takwa soleh oge. Jadi hayu urang udag si sawen ka leuweung. Jelema surak ayeuh-ayeuhan tuluy ngabring ka sisi leuweung. Nini Jumsih balilihan bari andeprok dina taneuh. Juragan Sutar ngagupayan tim suksesna. Pingpin wae rombongan ka sisi leuweungnya, lamun geus katewak gancang nga-WA. Abringkeun we ka balai desa ngarasa kabeh warga apal urang anu ngalakukeunana. Entong poho, mekel kopi roko jeung lalawuhna saseubeuna. Keur anu ngagasruk ka sisi leuweung. Cek Juragan Sutar. Bapa moal ngiring, puguh ieu encok jadi deui. Penting karasa tiris jeung simpe basa Juragan Sutar balik nyorangan. Anu ayeuh-ayeuhan beuki ngendoran da ngajauhan. Basa nepi ka imahna. Gedong 2 tingkat anu buruwana legatur endah, anu ayeuh-ayeuhan henteu kadangu deui. Juragan Sutar ngareret jam tangan emasna. Hampir pukul 12. Basa panto dibuka, pamajikan Juragan Sutar nungguan dina sopa. Imut aya kumanis dina kareueut beungeut anu rancunit. Juragan Sutar ka kamar mandi. Kamar mandi cai anu haneut tina shower caina teh. Terus nginum cai haneut jeung pel Viagra. Pamajikanana anu henteu waleh imut teh dipangku, tuluy dibawa ka kamar. Sababaraha menit satuluyna Juragan Sutar haheho mandi kesang bareng jeung nepi kana mamaras birahina aya beja kana HP-na. Bos, sawen tos katewak, cek beja dina WA. Juragan Sutar imut. Ditangkep sakali deui pamajikan anu henteu waleh imut. Diusapan pipina gadona turun kana tengekna, nyasar tongongna nu lemes. Cetrek. Tombol nu aya dina tonggong pamajikanna dipencet samenit satuluyna Juragan Sutar kerek digigireun pamajikanna anu henteu waleh imut. Tah sakitunya pamiarsa dongeng ti simkuring nya carita ngeunaan sawen teh. Mun tiasa ku simkuring di ieu teh caritaan dongeng tiasa masian kapalawari. Aya mangpaatna, aya tinu hal hiburanna. Mugi ieu teh caritaan tiasa dicandak segi positifna atanapi nilai-nilai kahirupan dinu caritaan dongeng ieu gitu. Mun atuhnya engke dilajeng deui dinu dongengan anu sejenna. Simkuring bade istirahat lah. Amit mungkur, amit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.